Kolot baheula mun mapatahan teu kudu loba ceramah, cukup ku hiji dua paribasa pastikeun akana hate. Tah, tilu paribasa ieu contona. Tiluanana aya pakuat pakaitna jeung kaayaan jalma nu sok ngomongkeun kagorengan batur. Bisa kusabab kepentingan pribadi atawa kepentingan politik. Tah, ayeuna mah panginten disebutna teh berita hoaks. Paribasa nu kahiji, ngaliarkeun tales ateul. Eusina nyaeta nyebarkeun kagorengan batur. Artinya, jangan sebar keburukan orang lain. Contoh kalimahna, ari jadi jelema teh ulah sok ngaliarkeun talis ateul, matak pika sebeleun batur eta teh. Paribasa nu kadua, nyieun pucuk ti girang. Eusina, nyieun jalan pipaseaeun. Artinya, nyari masalah duluan. Contoh kalimahna, naon maneh teh datang-datang jol popolotot, rek nyieun pucuk ti girang. Paribasa nu katilu, ngadu-ngadu Raja Wisuna. Eusina nyaeta ngahudangkeun amarah dua jalma ngarah beungkah. Artinya, mancing amarah dua orang supaya ribut. Contoh kalimahna, gara-gara oknum supporter ngadu-ngadu Raja Wisuna, bobotoh jeung bonek teh jadi teu akur. Tah, jadi piwuruk atawa pepatah kolot baheula mah nya teu kudu ceramah panjang kali lebar, ukur ku paribasa ge mati. Kitu nu karaos ku sim kuring ge. Bilih wargi aya nu sok ngaraos kageuing ku paribasa Sunda, mangga ditulis di kolom komentar paribasa mana nu paling matih menurut para wargi. Ulah hilap di like, di share, sareng di follow kanggo ngenalkeun deui paribasa Sunda ka anonoman urang. Hatur nuhun, sampurasun.